Nah iya Bapak Ibu jamaah sadaya, ari urang mah butuh ka Kangjeng Nabi, maka diayakeun muludan supaya ngingetkeun ka urang. Ngingetkeun naon? Inget ka jalma anu geus berjasa ka urang. Sebab anu diinget-inget ku urang mah ayeuna Kangjeng Nabi ka umat can pernah poho samenit-menit acan. Ingetkeun ku ibu, Kangjeng Nabi mah ka umat teh can pernah poho samenit-menit. Ari urang ka Nabi loba inget loba poho. Jalujurnya orang tapos. Dan Nabi mah ibu anu dipikirkan lain pamajikan, lain anak, lain minantu, lain incu, tapi umatna model urang. Kumargi sakitu Bapak jamaah ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dina siang ieu urang tapos ngayakeun syukuran. Syukuran naon? Syukuran muludan. Syukur ka Allah Subhanahu wa taala yen Allah geus ngutus Kangjeng Rasul ka alam dunia, bahkan alhamdulillah urang dijadikeun umat Kangjeng Nabi. Nya naon untungna kiai jadi umat Kangjeng Nabi? Ribuan kauntungan, bahkan miliaran kauntungan. Jadi umat Kangjeng Nabi sabab Nabi Musa alaihi salam, ya Nabi ya Rasul. Cek Nabi Musa, ya Allah, andai kata kaulah hirup sabada Muhammad, andai kata kaulah hirup sazaman jeung Muhammad, kaulah mah hayang dijadikan umat Muhammad. Nabi Musa mah hayangeun dijadikan umat Muhammad. Kunaon urang geus jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad kalah kadarareug. Bararan nararak, Masya Allah. Nah iya para hadirin wal hadirat, makana dina poe ieu urang tapos keur ngayakeun tasyakur. Moga-moga tasyakuranana ditampi ku Allah, ditampi ku Kangjeng Rasul, sehingga nyababkeun jaga di kiamat pangheulana digusur ku Allah ka surga. Hayang ka surga tah hayang ka neraka. Ai jasa lalageur ngomong namanya. Hayang selamat hayang cilaka. Teu araredan jawabna. Nu tilok salat ngomong nama hayang ka surga. Nu tilok sakitu teh mah. Nutilok ngaji ngomong nama hayang kasur. Nutilok ibu-ibu tukang nyerengi dan kasalaki ngomong nama hayang bating korek. Ya. Maka cek ulama wayah sulus syukru bi anwa'il ibadah. Hasil syukuran, pelaksanaan syukuran bi anwa'il ibadah dengan rupa-rupa warna-warni ibadah. Seperti mana? Seperti kahiji bis sujudi ku ngalakonan salat sunah. Da bukan ku ibu ya. Urang hayang ngayakeun muludan takdim ka Rasul, tapi duit teu boga, pakaya teu gablek, biaya eueuh, salaki teu usaha. Ngalumbuk bagi segala makburu. Cek ibu-ibu mata kain masar riksuk tak apa dia. Masya Allah pagawean terpangu nyatu bek gode. Kita kalakon ibu-ibu kadang-kadang gitu tak kasalakina. Masya Allah hayang ngalaksanakeun syukuran muludan tapi duit teu boga, pakaya teu gablek. Kumaha tuh kiai? Anu tadi bisa ngalaksanakeun tasyakuran kas sujudi seperti melalui ibadah salat sunnah. Kumaha carana? Kieu ya Allah abdi bade tasyakur ka Gusti melalui salat sunnah. Tujuanana tasyakuran ngagungkeun Kangjeng Nabi abdi. Salat sunnah ibu usolli sunnatal mutlaqi rakaataini
lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Hasil urang ganjaran muludan hasil sabaraha rakaat kiai ulah loba-loba 1000 rakaat udang teteh jeger cenah hayang ka surga aya tita salat sunah embung kumaha cenah kiai cek ibu-ibu jeung bapak-bapak jak ulama katerajang eng remat asem ur koles terakhir hiji deui panyakit nged eta mah penyakit pusat nu eta mah kumaha cenah hayang ngalaksanakeun mah tapi encok rematik aya nu kadua wayah sulus syukru bi anwa'il ibadah kasyam bisa ngalaksanakeun tasyakuran terutama tasyakuran maulid dengan rupa-rupa warna-warni ibadah kasyam seperti ku puasa sun geus teh ibu jeung bapak runding ti dieu Pak urang mah duit teu boga bapak teu usah geus hayang ngayakeun muludan takdim ka Kangjeng Rasul jaga hayang diaku ku Kangjeng Rasul atos we para hadirin wal hadirat kunaon ku puasa sunnah bulan maulid makana kiai baheula mah ararapik ibu kolot baheula mah setiap tanggal datang tanggal hiji bulan mulut jelema baheula mah para ruasa naon tujuanna takdim ngagungkeun ka Kangjeng Rasul kumaha cek ibu-ibu jeung bapak-bapak kiai jak ulama katerajang penyakit emah laju ngerebek bae teu bunuh kejoan lamun eta urang sangeup puasa aya keneh teu kiai nu sejen aya ulah sieun wayah sulus syukru bi anwa'il ibadah hasil pelaksanaan syukuran bi anwa'il ibadah dengan rupa-rupa warna-warni ibadah katilawah seperti kumaca Qur'an. Nah balik ti dieu kumpulkeun salaki pamajikan laju anak mincu minantu hayu dak urang tujuan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi ja urang ngariung geus kamari tak urang kori tinggal ngagungkeun anak melalui maca Qur'an pimpin ku bapakna Pak pan bapak kepala rumah tangga ih ai lemah nu sejen sok mamarahan coba sekali-kali mimpin ta maca Qur'an ajak pamajikan ajak minantu ajak anak supaya babarengan maca Quran kumah cenah jaka kamar teu bisa hadorotna ulah kudu hadorot kieu bae langsung kumpulkeun kabeh geus kumpul misalkan anak incu minantu kabeh aya 38 langsung bae niat muludan maca Quran mulai gerak be maca Qur'an Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu ahad tah hasil eta kiai hasil wayah sulus syukru bi anwa'il ibadah kat tilawah hasil pelaksanaan syukur para hadirin sadaya dengan rupa-rupi warna-warni ibadah katilawah seperti kumaca makana anak-anak orang titah malaca Quran titah bararisa maca Quran mungkin ka dieu jelema mungkin teu barisa maca Quran mungkin ka dieu jelema yaitu jeung sajabana mah harebat gararaga kunaon maca Quran teu bisa rukun wudu teu nyaho batal salat teu nyaho sifat 20 teu nyaho para hadirin anak ibu jadi bidan sukses hebat bagus cita-cita anu mulia anak ibu sukses jadi dokter hebat cita-cita anu luhur anak urang hayang jadi DPR sukses hebat anak urang hayang jadi direktur anak urang hayang jadi pengusaha sukses jadi bidan sukses jadi pejabat sukses kunaon
para hadirin rukun salat teu nyaho, kunaon rukun iman teu nyaho, kunaon maca Quran teu bisa. Mahadil gawabah, kebodohan macam apa seperti ini anu ku ibu dibikeun ka anak incu. Kabodohan model naon? Nu kieu neuk diingu keneh bae ku budak tapos. Tolol. Kebodohan model naon itu? Sok palatirin. Rasul tiba baheula geus amanat ka umat. Gadang terakhir bae ku kuring. Apa wasiat Rasul kepada umat? Saeutik teu loba ngatilu. Mun aya waktuna urang bahas, mun eueuh geus sadatangna bae. Bopak. Urang hadirin sakunaon sok beula sabelah urang. Anak urang SD isuk-isuk asupkeun. Tos dohor wayahna sedek tita ka madrasah. Ari kuari madrasah balalangkrut, naudzubillah, masyaallah. Ngomong hayang boga anak anu soleh, hayang aya anak aya akhlakan, hayang bakti kanu jadi indung bapak, yang dididik akhlak, yang dididik ilmu, yang dididik keagamaan, itu di sekolah madrasah, Pak. Mulai homa. Urang bisa maca Quran di sekolah madrasah, urang bisa nulis di sekolah madrasah, urang rukun wudu di sekolah madrasah. Ibu lamun SD anak, wih langsung dipandian, ceng pakai sepatu, wati kumbah sepatu nage, bagus, bagus, orang tua sayang anak. Make sarung kaki, ulah nu sobek, bagus, bagus. Make dasi menang gosok, rapih, rapih. Dasar nage kudu rapih, malah hadirin. Masya Allah, bukna limit kuat di sisiran pakai minyak letik. Beres diantarkan ku indung bapana karena motor duruk-duruk, hadirin. Masya Allah, balik dijemput deui para jamaah sadaya. Kunaon sakola madrasah indung bapana ngajar dompet. Ulah betul-betul kelakuan dia apa dia mah. Bukan betul-betul cicing bengges. Ulah betul-betul cicing bae ibuna. Da bener ieu. Ibu jeung bapak lebah maot hayang dibaca kenaon ku anak? Quran apa koran? Jadi jangan salah lagi ngomong nama. Lamun eta anakna teu bisa maca Quran, minantuna teu bagug maca Quran, endek saha nu ngajikeun. Aya cenah ustad, lamun dibayar tolol. Teu dibayar kacape-cape. Maaf Pak punten, ulah sok berat sabelah. SD isuk-isuk tos dohor giring ku ibu ka sekolah madrasah. Cenah anak hayang aya akhlakan, anak hayang aya ilmuwan. Para hadirin, man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Sahaja anu ninggalkeun anak di alam dunia, anakna bodoh. Para hadirin, teu nyaho rukun salat, teu nyaho rukun wudu, teu nyaho sifat 20. Terus anakna judi, anakna zina, anakna maling, anakna ngabohong, anak berbuat dosa. Karena kullu dzambin amilahu alaih, naon nu diperbuat ku anak maksiat ngalir ka indung bapana tiap poe, anak jariah dosa ka indung bapa unggal poe. Naudzubillah. Hayang kos kitu. Hayu anak-anak ka madrasah. Kunaon urang? Aya ka sekolah SD cash dibayar, buku nage kuat 10. Aya sekolah madrasah anak kuat peci geus beureum 20 tando. Ceuli congean. Irung lehoan kuat bebekis ustad nage. Masya Allah, bitis meni hauk boro-boro ku make sepatu make sandal ge henteu. Buku meni lecih hiji deui teh ya. Masya Allah, nah ieu urang sok beulah sabelah. Pak Bu, aya nu maot jam 11 penting kurang dia misalkan, atau jam 10 penting, piraku mait diantep sampai subuh. Oh nu nunggu anu ngajikeun. Mending lamun dia eta lembur aya santri, mending dia eta lembur mun loba ustad, mending dia eta lembur lamun anu barisa malaca Quran. Mun eueuh, na kumaha? Ieu lebah dia masyarakat kudu berpikir, wayahna bagi eta anak. Aita mah geus bisa maca Quran, hok bae jadi naon ge.
nek jadi DPR mangga, nek jadi lurah heuk bae, jadi direktur dasar nage, nek jadi abri puguh membela negara, nek jadi polisi mangga membela kebenaran, nek jadi camat heuk bae, nek jadi bupati monggo, nek jadi dokter dasar nage, nek jadi bidan mangga, jadi dukun paraji geus karolot diganti ku bidan ku arimah mangga. Anda silakan berkiprah di relnya masing-masing, tapi tujuannya li'a'lai kalimatillah. Anak orang hebat sekolah nama tuh S1, S2, S3, S4 lebih teuing S tungtung barekuk anakna. Yo, anak orang binanya supaya bararisa maca Quran. Nanya kula orang tapos. Lamun di dia aya nu maot. Ya. Di dia aya nu maot misalkan eta masyarakat loba nu ka masjid apa loba nu ka kuburan. Aku aja teu peguk nyalakeun ieu. Nah iya. Susah ieu zaman ku ari Pak. Geus ciri kiamat cek Nabi bener engke mah umat aing kitu, cek Rasul engke mah umat aing kitu, engke mah umat aing kitu. Masyaallah. Idza azzamat ummati ad-dunya nuzi'at barakatul Islam. Di mana-mana umat aing geus ngagede-gedekeun dunia, mandeurikeun nilai agama, dunia nu dipeulakeun, agama nu dipanderikeun. Lamun umat aing geus kitu cek Rasul, nuzi'at barakatul Islam, maka bakal dicabut ku Gusti Allah keberkahan dina agama Islam. Urang lamun geus kitu berkahna kurang tuh. Padagang tinggal hutang, patani tinggal daki, nelayan eueuh meunang lempangna doang ka laut. Laukna arareueuh padahal ombak teu gede. Sebab naon? Dicopot kaberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Sebab urang geus ngagul-ngagul dunia, lain teu meunang boga dunia, ulah ge hati kakuasai ku dunia, meuning boga pelak jeng-jeng 1000 batang. Tapi kaburu sholat, kaburu ngaji, kaburu berjamaah, rajin sodako, tibatan buka pelak jeng-jeng 10 batang, dek kaburu ngaji, dek kaburu sholat, dek kaburu ibadah. Na'udzubillahi min. Jalma sama model kitu, katungkul ku anak nu dipikirkan bab dunia baik. Eling naka Allah poho, kurang ngurus-ngurus dunia, poho. Zikir secara lisan secara mutlak maupun sholat maupun puasa maupun maca Quran poho ka Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai jalma-jalma anu beriman cak Allah, ulah sampai mohonkeun ka anjeun kabehan eling ti Gusti Allah, anjeun kupada sibuk ngurusan anak bab dunia. Anjen urusan dunia anjen sampai pohon eling ka Gusti Allah, sampai te sholat, sampai te baca Quran, sampai te ibadah. Lamun jelma geus katungkul model kitu, pradikatna di akhirat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Lamun jalma geus kitu, maka eta jalma termasuk golongan anu rugi jaga di akhirat di payunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Nah, kamanta ayeuna urang muludang poe ieu. Syukuran ka Gusti Allah. Laju ku yai jenazah kami mah eta maca Quran teu bisa dadalek dogan komo geus kolot kieu mah. Bener teu Bu? Mata ibu geus kolot kieu mah nya ulah loba maca Quran geus kolot kieu mah aya teu begug mah. Sebab maca Quran mah kudu jeung ilmu tajwid. Masya Allah aya geus kolot kieu mah boro-boro sarroyaro sayyorrayo. Cek incuna mah adalah kene Quran mana ngageblek mau teu kadolo lalieur mah mau. Lalanjung maka ditukeun haling. Lalieur mah ieu ge rojak tanah apa rojok matana cenah ieu. Kana Quran ngageblek barang dibere mah duit 100.000. Tah mah jelas teh duit ya. Nah ieu mah cek ka Soekarno beureum ge mah 100.000. Ai kana Quran ngageblek, ari kana duit jel. Eta kana kuat urang tap. Heeh. Asia boya. Oyana nya.
laju kumaha tuh kiai geus kolot kieu kami cek ibu-ibu jatah teh mah geus kolot lah neangan ilmu atuh hayang cara budak orang geus moal bisa dangukeun ulah leutik hate punya supaya aya oleh-oleh wih di dieu nya geus kolot kieu mah wiridanana amalanana ulah loba-loba sabaraha macem bae kiai dua cek Habib Abdullah Al-Haddad dina karangan kitabna nyarios pikeun jalma nu bararodo model urang rumah satu bodoh atuh aja kudu rumah satu bodoh lamun urang ngarasa jalma bodoh cek Habib Abdullah maka wayahna aya dua ucapan kalimat nu bakal ngamanfaatan gede di urang di dunia ngamanfaatan di bejakan ulah hiji kasratul istighfar lobakeun maca astaghfirullah rabbal tiap-tiap sholat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub dibaca ulah loba-loba ibu 5 kali atau 3 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in nyaho teh kasih kodir nama aya nu maca 10 aya nu maca 9 aya nu maca 7 aya nu maca 5 aya nu maca 3 aya nu maca sakali urang dieu mah tilok maca nah awas ya ibu ya nya ta kudu ka ditu Allahumma ajirni bapak-bapak wiridan tas maghrib baca eta doa nu tadi imam babarengan jeung makmum imam maca makmum maca Allahumma ajirni minan nar baca 7 eta bapak-bapak hebat ngadoa nama Allahumma ajirni minan nar ya Allah Gusti jauhkeun abdi tina seuneu jauhkeun abdi tina seuneu ai rokok dikenyotan bae pandeugeut eta kabiwir aya nu ngarokok teruskeun jakula ge ngarokok terus kan ngarokok justru dengekeun ya ciri-ciri lalaki wanian lalaki nu ngarokok geus lalaki nu ngarokok mah ciri lalaki wani hiji wani menta 2 wani ngahutang nu katilu wani nyokot rokok mitoha minantu edan cek ulang rokok mitoha beake buseta awas ya bu nu kadituna Allahumma antas wa minkas wa ilaika yaudus lah nyawa ge kan daun salam doang ya siga tukang uduk kabeh urang dia Ustaz Husain ya masyaallah kali itu baca lu lakon jakum kudu kadituna ilai ya rabbi subhanaka subhanallah maca subhanallah seberapa kali 33 kali subhanallah 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 ulah gancang-gancang ka mana lamun bapak maca subhanallah gancang-gancang jeung ibu maca subhanallah gancang-gancang mau bener subhanallah 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 alhamdulillah gancang kan mau bener alhamdulillah oke Allahu akbar gancang kan mau bener Allah akbar Allah akbar Allah akbar diganjar kiai teh nyawa aja berlok boro-boro diganjar lempang ke hesai berlok mah tidinya muji la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ulah loba-loba kelobaan mah cukup we 30 atau 100 ada eta cenah hayang loba di mah bae sorangan ulah ngajakan batur sampai ka coplok tahu dia naon ngajakan batur benar la ilaha illallah la ilaha illallah beres muji imam ngadoa urang bapak nu ngaminan mantak salah kita teh kita berjamaah ada orang bahas ya
ngaku cinta ka Nabi tilok daek ngasih masjid bohong itu masjid di ala rantep dengekeun aing cinta ka Nabi cinta bohong tilok ngasih masjid mah sasaros masjid di ala rantep makanya di kapal ta masjid ya Pak jaga di akhirat sa imam eta pilotna imam sa eta pramugara-pramugarina jelema nu tukang ngabangun masjid jeung ngabersihan masjid eta bakal jadi pramugara-pramugari sa penumpangna nu daek ngeusi kana eta musola atau eta masjid kumaha urang tapos nyumbang teu kana eta musola atau masjid ngeusi teu beuki kabawa moal tak ku musola eta kabawa tetep di bawah sebab urang dia kena ieu ngan lebah lawang neraka bululuk digubrakeun tidinya ngadoa ibu imam nu ngadoa urang nu ngaminan nah ibu ge ngadoa nya jeung ibu-ibu kiai kurang kitu teh waramat kumaha cenah jate teh rumah saja mabud bareto teu masang di sekolah madras ukolo tidak kalau bae mulungan ker jeung rumput lah gaduh kadang-kadang kula macam tidak ngomong nah terus nah enggak sekum ibu ku bahasa Sunda bae ngadoana ya Allah Gusti moga-moga ya Allah abdi hiji hayang diampura dosa dengekeun kitu ngadoana ibunya hayang diampura dosa ya Allah dek ulah jaminan dengekeun lah ku ibu cara ngadoana ya Allah Gusti abdi hayang diampura dosa ya Allah ulah wageur di maut ya abdi muncar diampura dosa abdi hayang penging topek hidayah ya Allah sing resep kana ibadah jauhkeun fitnah dunya jeung fitnah akhirat hampurakeun dosa abdi dosa ibu bapak abdi dosa guru-guru abdi dosa salaki abdi dosa putra-putri abdi dosa tetangga abdi ya Allah parinang topek hidayah sing resep kana ibadah jauhkeun fitnah dunya jeung fitnah akhirat panjangkeun abdi umur anu barokah sarolehkeun putra-putri abdi sadayana ya Allah terakhir menta dunia jeung bakal ibadah coba ibu langsung ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit ya Allah salah kita usaha ya Allah ngalupung segala makmur ya Allah duit ya Allah listrik menjabut 4 bulan temaya ya Allah motor kreditan kena bulan kena ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit nges gitu baik naon endah ya atuh endah cek sate endah ya rozaku ya goniu duit tujuan anak terus baik ya Allah duit buka ciri Pak jurik duit mah nah beres tidinya Bu ngadoa ulah bakal turun Pak di masjid ke salat maghrib Bapak mending salat sunnah awabin terus nungguan isya atau macam-macam salawat aing ngaku cinta ka Nabi mah hiji tadi lobakeun maca istighfar sok maca istighfar sok pakai nyarakanan salaki paling ge Pak, atuh coba jangan kali minta duit. Wah, mah beak piraku Pak, jangan mari gawe keneh. Wah, mah beak. Ya Allah, piraku Pak. Astagfirullahaladzim. Aya muji la ilaha illallah, pakai nyakaran kotok germoreh pare kotokna. Barang dileupuh eta kotok germoreh pare manehna. Masyaallah la ilaha illallah dia kotok. Iya. Ya Allah, eta kotok di pare jeprok be kotok di pare do. Punang cokorna ingku de kodok pincang beri nomaran eta kodok dasar dia budak tapos pelit kodok cekotok bina-bina dia panen 50 karung dia ya Allah ya Robi cekotok dia dipakai ngakan pada dia di modal 2 liter dia kuat air mati baledo dia Masya Allah dasar dia pelit budak tapos mah dia pelit turunan pelit dia mati bagelangan dia kasokor dia pelit dia cekotok dia cek aing terpercaya atuh tanya ka kotok benar Masya Allah cekotok aing lamun aing ti dia aing ti mana cekotok aing mah ya Allah melak pada teu bisa aing mah gawe teh tebekuk jadi jasa aing mah heula teu boga aing teh sakola ieu aing teh meunang ku teh sakola atuh dibilang we sakola kotok Masya Allah dia cekotok ku bina-bina dia teh cara dia bulan mulun aing dikekeak udah-udah ku dia nanti pencit aing dia lebah bulan mulun Masya Allah dia tapos dia pelit cekotok lain cekulah
lobakeun maca salawat. Ngan eta naon tujuan anak dangukeun ku ibu. Hiji maca istighfar hayang dihampura dosa. Eta. Dua loba maca salawat. Di dunia hayang disenter ku cahaya Rasul, di akhirat hayang menang syafaat Rasul. Wayana sing rajin maca salawat sabaraha kiai minimal sapoe sapeting mun maca istighfar Kangjeng Rasul sapoe sapeting maca istighfar tilok luput 100 kali eta nu geus yakin ahli surga kunci surga na ge dicepeng ku Rasul sapoe sapeting maca istighfar eta hadirin Rasul 100 kali padahal nabi mah dosa nu kaharep geus dihampura dosa nu kaburi dihampura tapi Rasul teureun-eureun maca istighfar aya urang dumuk ahli neraka belum tentu ahli surga ye maca istighfar teu barareuki Masya Allah maca ibu istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah al-qayyum atubu ilaihi min jamil ma'aswadulum wayana berarti sampai sahabat namun tersenggang supaya maca di 100 maca salawat tuh mana kiai macam-macam salawat mah aya salawat nariyah aya salawat kamilah aya salawat ibrahimiyah aya salawat asror aya salawat taisir aya salawat petir deui nu mana cenah salawat petir kiai karena denge kami mah aya eta ibu mulai petir uricak juluk ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad eta salawat naon cenah tapi geus pendek bisi salah kita teh teu milu ka dieu mah mama tos mulu dan nyati takos pak sanu ceramah ki Jamaluddin laju kebedangan naon salawat petir ih cek salakina aing makarak kadenge salawat petir naon aya tuh aya eta pun aya kilat teh juluk ge oh sholli ala sayyidina Muhammad eta bae ibu geus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tasbihna muter itu tah nungguan maca salawat di masjid ibu ke nungguan naon nungguan salat nu teu boga anak lamun nu boga anak leutik mah susuan anakna dengokan ku ibu ya eta nyusuan anak jeung ngasuh anak anu leutik para hadirin ganjarana leuwih gede tibatan salat sunnah mantap pak ulah sok macam-macam ka ibu-ibu cicing bu ya ada satu lagi betul baik pemajikan sakit itu ya bapak jangan sok dong sama ibu-ibu mereka ini makhluk lemah harus disayangi harus dikasihani jangan digalaki harus diayomi Masya Allah ibu-ibu ini ya Allah makhluk yang berjasa kita bijil dari mana mun ibu-ibu bejana jelema bijil di batang kalapa sanajan eta jadi raja jadi presiden tetep bijil nama tina makanya pak totorekanan di lebunya geus wayana eta bapak teh kudu karunya ka ibu bu tapi tenang bu bapak-bapak eta Masya Allah paling karunya ka ibu-ibu tanya tuh dalam di laut tanya tuh kula sok nanya kata tetangga kula nah ari kakak karunya ka pamajikan Masya Allah iya kakak usaha turun isu unggah sore hulu dijieun suku dijieun hulu usaha naon eta hulu dijieun suku dijieun hulu eta bari masa kolot eta kakak jungkir balik Masya Allah di eta nyenakeun hayang nyenakeun anak pamajikan terutama pamajikan masa aku gede jasana ka urang di Masya Allah lamun urang keur leuleus mayana makot langsung ka urang usapan laju ngadadak datang penyakit hareuras atunya kalau salah gede panas diurutan mah jarorok ya pikiranna ya Allah Rabbana Karim coba Masya Allah lamun tama kakak boga duit gede
hayang nyenakeun anak pamajikan hayang mulikeun emas deuleu dina leungeun 100 gram leungeun katu 100 gram leungeun kenca 100 gram kongkorong ge hayang sakilo sampai ka bongkok teh kudu pamajikan. Masya Allah ji mau kudu ngomong mah eta ngamulikeun baju ge hayang ulang minggu ngan kakak mah sakit usahana tuh eta kanya asal laki kitu tuh salaki batur mah teuing salaki teteh mah pohara eta salaki kenapa pamajikan tanya ku ari teh jelema nu keur di laut tanya tuh keur gawe bangunan jeung saha eta ngabelaan pamajikan akur bapak-bapak jawab ngebelaan teh yang satu ngebelaan pama ngebelaan an jeung pama makana ibu kudu jadi radiator. Apa radiator? Radiator eta dina mobil, mun mobil mesin panas aya pendinginna radiator eta pendingin mobil, pendingin mesin ketika panas. Geus ibu ge mun salaki keur marah, salaki keur ambek, salaki keur pusing, ulah jadi bensin. Bisi tambah nyamber kudu jadi cai jadi pendingin radiator. Jawab biasa laki. Boleh cemetut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak datang. Oh. Wah, terus lainnya cuaca ya. Lain bapak nak ngopi lah, tak nak naon. Geus naon bae? Oh, cacing bae ulah ditanya ke. Geus beres jeung kopi. Kebenaran pae kogodo. Oh, ada kada sering lapar. Misalkan kogodo. Dia kakak nak kopi apa nak ngeteh nak nyusu. Moal aing mah cai herang bae. Ya eueuh naon di kayak cai herang doang di dieu nanti. Tapi kumaha aing jauh pilihan. Wios cai herang mah sae. Sebab cai herang mah cai anu murah. Terus tak gue kayak ibu calik gitu nana lain emang bapak kunaon salek sep mah bapak harus keneh ampura lain marah ka mama oh atunya atuh mama gerung ngerasa ya bapak lain ka mama tapi emang kunaon gitu pak atuh lain tadi ayam bapak keur ngojek terus ayam ini maksa ayam dianterin ke itu ka mana karena ka tenang oh laju atau barang dibelokan dan kadinya ditenang di dinya belok pan ini mah cenah heuras naik ojek naik motorna cangkeng jeger suku ngacung gitu laju ai barang belok ai padegang cilok kasabet bener ini labuh bapak ngusruk dengan lecet ini potong leungeunna padegang cilok cenah tuh ompong hutuna kasabet tuh suku ini da tulang doang ieu laju kumaha atuh ini diurut denda 50.000 pedagang cilok 50.000 bapak makan ibu duit ke 100.000 atau apa ya pusing bapak mah ibu siap jadi pendingin kajen pak sahanu hayang musibah bapak alim musibah ini ke alim musibah pedagang cilok embungan karena cilaka mah pak nggak geus titik tulis diajali kudrat di orang itu Gusti Allah abdi masuk ngaji pak masya Allah baik tak geus teuing nu penting bapak salamet eta ini cenah geus ku bapak diuruskeun kajen pedagang cilok katina digantian teuing rezeki mah dihareup bapak urang pikiran aya keneh nu kamari ge kumaha dikumpulkeun disimpen tenang bae bapak urang pikiran tenang disimpen itulah istri yang solehah istri yang menjadi pendingin seorang suami ketika suamina ribet pikiranana aya di dieu nu kitu eueuh jacan di dieu kaciri beungeut ge mah lain lamun nu kieu aya nu kieu ya begitu jemput biasa laki assalamualaikum aing mah curiga ka bapak dia ieu asana cai teu bebenangan di usaha masya Allah baik ke bapak dianya ya lupa balik kali kata pak saya kudu mikir kumaneh dek waktu maneh nyebut nake kita kesalaki la ilaha illallah kasopanan adaban akhlakan dengekeun pak ya masya Allah bae bapak ka otak kunaon kitu kudu kan pernah datang ka imah la ilaha illallah laju cenah ilah bebenangan henteu mata ka imah pusing teh kudu ku kakak dulu anak 13 kami kereuneuh deui
Aduh coba ayo itu ngasana benangan cuma kayak usaha benangan aduh mikir gua kahayang bapak dia mata masa reuseuh kadang-kadang suka ngalam sok adung tahunya bapak dia ngomong kadung segala macam ka ditu dan naon teh gitu baheula kahayang bapak dia mata kayak masa reuseuh ke bapak dia nanti kita buka otak bapak dia kolot-kolot nah iya itu cocok ulah ka ibu-ibu ya ngomongna bapak dia mata buka kolot naon teteh ngora ya kumana ini ompong peot nah geus ibu kudu jadi pendingin kanu jadi salah wajhun malih cenah ge rarahi anu selalu senyum anu selalu menimbulkan kebahagiaan kepada seorang suami. Masya Allah selalu senyum baik wios pa adatna eta pamajikan solihah. Masya Allah terus ya gas lobakeun maca istighfar gas kolot kieu mah lobakeun maca lobakeun maca sholawat di dunia hayang disenter ku cahaya Rasul di akhirat hayang menang syafaat Rasul bahkan jelema maca sholawat sakali ibu dibayar ku Allah 10 dengan 10 dibayar 100 dibayar 1000 jalma anu dawang maca sholawat sapoe sapeting 1000 para hadirin sadaya hakun alallah alla yu'adzibahu hak ka Gusti Allah moal nyiksa ka eta jalma teh cukup ku amin kudu ku sholawat 1000 Rodiah aya teh Rodiah di dia teh ana teh icot segala ai teh ieu teh masito teh odah ge ai si mae teh sarnah ge ai teh ici si mimin aya ai teh una teh siti ge ripuh siti sini ning aya teh neneng ge ai si nunu teh ayah ge si kokom ayah komplit amat di orang dia kasarman kasuminta ge Imam Jasir ayah dudung si maman maman Udin ngaran Udin mah aya di mana ge Agusnya Agus Udin araya ngaran terus nu ada ibu ya geusnya rajin maca salau Masya Allah wayana sapoe sabeting ulah kurang 500 kali berarti tos salat 100 ya eta mantak naon teh geus ulah ngomean HP bae ieu mah jelema kuari ngomean HP bae aneh ka jelema kuari ieu teh padagang lain wanita karir lain pejabat lain HP aya nurutan budak ngarora euy geus ngaca geus peot tereh mod penjadah doang mending maca berjanji Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi Bismillahirrahmanirrahim Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Masya Allah. Ya gitu. Ya mah tamu ni mang anak ibu maca selawat itu. Naon bae selawat sama loba selawat ieu. Bang Ombi kata di selawat dengan mau bisa ibu dong Ombi mah ke. Udah ke ini. Nenang suara Ustaz Ombi tadinya. Hayang boga minantu doang Ustaz Ombi.
atuh pulung be manehna nahan teu kudu ngamodalan deui tah mah nih geus anakna tidak belajar malah jagur begitu memang anak jeung sholawat anak supaya hees kunaon bae eta mah ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli jangan aneh ta imang anak ibu-ibu aduh engel nang ulung-ulung teuing nang elang-elang teuing nang pintang-pintang teuing kumaneh ngalaka saha bapa hideung emma hideung kumaneh meuni geunut ih atuh mun ngalakatan korak dia katanya punya ya geus urang teh kembali kuari syukuran bisa geus pode kuari ge macam-macam warna-warni ibadah hiji kumaha naon tah madah aing masang bagan ibu-ibu hiji kunaon salat sun coba dibagi dua ya dua belah dia ya hiji kunaon cicing belah dia nu kadua naon ibu cicing puasa nu kadua naon ya sing gue tadi cuma kadua nu kadua puas nu katilu salat nu katilu maca nah nu kaopat wayah sulus syukru bi anwa'il ibadah kas sedekah bisa hasil pelaksanaan syukuran terutama muludan bis sedekah kas sedekah seperti ku ngalobakeun sedekah nah ieu nu digede-gedekeun ku ulama Banten lamun dipikir ku ibu jeung ku bapa dangukeun lamun salat sunnah ganjaranana jeung urang doang lamun maca Quran ganjaranna jeung urang doang lamun puasa ganjaranna jeung urang tapi lamun sedekah dengekeun nu mere bunga nu dibere leuwih alhamdulillah idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanah ngasupkeun hiji pangbubunga wasilah dibere berkat bungaheun tetangga urang anu hadir para hadirin masyaallah eta leuwih bagus tinimbang ibadah sunnah 30 tahun nu ditarima ku Allah matak mun udah kudu nunggu alalen ulah lemen-lemen aing baca muludan saimah biasa hiji enak aing ngadengeuna tidak biasa abak sekalian Pak dengekeun Bu dengekeun muludana kudu nunggu alalen Masya Allah muludan saimah biasa 10 20 15 30 mapuguh pohon peti 10 kaluhur belana kami mah teu mampu kiai ulah ngomong teu mampu mah samampuna mangga jatuh dipaksa ngan urang kudu maksa sabab naon satahun satu aya HP kabeuli anak hayang HP Android dibelikeun paling murah ka anyar 1,5 juta eta ge HP Cina can diislamkeun bener tak? Di ari HP kabeli, ari kunaon dipenta mulu sampai HP 1,5 juta kabeli, teu ngomong-ngomong mahal, bari teu dihutang, cash dibayar. Kunaon dipenta mulu dan 300.000 satahun sakali teu lunas teu kaharti aing. Dahukeun ku ibu jeung bapak. Ya Allah, Kangjeng Rasul nu inget ka urang nu bakal nulungan urang. Dengekeun moal aya teteh moal aya bapak, moal aya kula, moal aya alam dunia, jangan sia-sia. Mun eueuh Kanjeng Nabi, hendak pelit keneh kana muludan, hendak deugel beh kayak ka Nabi. Masalah kurang kumaha Kanjeng Rasul. Rasul teu minta balesan teh umat, Rasul teu minta sagala-gala teh umat, hanya hiji teu minta Rasul kasa ka umat. Apa kata Rasul? Hei dia budak tapos, hei budak anyar, hei budak serang, hei budak pandeglang. Aing teu minta naon cek Rasul. Apa yang dibalikin? Tak, aing minta cek Rasul engke jaga di akhirat ulah diisin-isin banget aing di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
karena naon karena kalakuan dari ya cek Rasulullah terdurut kepada aing terdurut kepada Allah subhanahu wa ta'ala hiji pamenta aing mah cek Rasul nah mulai tekan pula macam-macam ya orang ini wayana wayana ya Allah geus mudah-mudahan nugalalet Masya Allah, tapi alhamdulillah orang dia matapos dan sekitarnya mah alhamdulillah. Ya Allah, iya nu digede-gedekeun ulama Banten sebab sedekah mah nyen kabungan, ibu nu dibere bunga, bapak nu sedekah bunga. Tapi awas ku ibu niatan jeung ku bapak lamun hadir kana muludan, hiji ulah karena kiaina, nu kadua ulah karena berkat. Namun bapak jeung ibu hadir karena muludan karena berkat, maka darajat ibu jeung bapak dipayungan Allah. Naudzubillah hanya segede berkat. Naudzu. Odah. Anak cenah anak. Ai dia ada muludan, enggak ada muludan kali tukang takos na kaya ieu cenah Ki Jamal jeung Ki Romli. Atuh geus teh mah sakit atuh teu penting urang muludan tujuanna ing lain mubalik jeung kiai ge. Lain mubalik ulah karena qori, ulah karena mubalik, ulah karena berkat. Atuh urang bae maka ditu bae aya saat asa kiaina atuh geus hadiran bae. Kitu ku urang aya eta aya menang berkat alhamdulillah. Teu menang berkat sabodo. Itu nya. Kitu kuduna alhamdulillah pan bararunga di bulan mulun padeuleun. Ya Allah sagala laris kabeh. Tukang lauk laris. Benar. Tukang ojek sampai kapegak karena bulan balik beban kapal. Masya Allah dulu pedagang bakso lar, pedagang cilok, cos deui nyolokan cilokna. Itu orang cilok, aci dicolok, itu penting tilok. Kita pedagang cilok, cos deui nyolokan cilok. Pedagang bakso dulu meninggal laris, benar. Masya Allah. Pedagang balon udah keberkahan maulid Nabi Masya Allah eta pedagang balon ini rame dan laris ngekek nyari jam berapa lebih boleh bayar teh atau sekali ya dan pedagang bakso ini laris ceos deh pedagang bakso kalian sedih betul kerasa alhamdulillah berkah bulan mul bapak-bapak ngariung anaknya cerit mah yang datang ketuan bapak dia ngariung masa waktu bapak dia berkandung ke kapos ayah nu ceramahna Ki Jamal. Muga-muga bae Ki Jamal sakudeung ceramah nu kabel. Ya anak hayang dahar. Masyaallah pamajikanna teu ngilu zaman keur salesma ja anak gering. Akhirna teu hadir ka dieu. Barang geus kitu datang salakina jam 11:30. Asik papa tatang tak papa tatang anakna. Beles ngaliu menang belekat. Dikumpulkeun anak kabeh ayo mak bobo barang ibu kabeh jeung sarimi. Waduh. Mata udah waktu kita bobo kemudian dengan anak. Di dulu lah kuduna. Ulah main bobo bae. Aduh. Aya kejadian eta. Beneran. Kuku tetangga kula. Ulah tetangga kula ge orang. Ngalaman kita bayar Masya Allah bayar kabeh dibubrak-bubrik geradok berak. Ini bukannya mana ieu berewek sarimi berewek sardencis. Berewek ya gitu genang ngaranna teh gula kopi bapak nira gitu geuli euy ampun. Tapi alhamdulillah orang menang barat. Jadi tukang balon laris, tukang bakso laris. Makanya tukang bakso, tukang cilok, lamun loba muludan sakabel bulan mulut, sekali-kali dong gratiskan bakso. Nah, benar. Demi muludan aing cinta ka Rasul, ku aing digratiskeun bakso, gratiskeun cilok. Nah, lamun tukang bakso jeung tukang cilok ngagratiskeun cilok jeung bakso. Nah, demi muludan insya Allah dia tukang bakso jeung tukang cilok panggilanna ka surga jeung buroba nasi. Tak percaya paeh dia teu lah kunaon. Bisi pajar kiai bohong. Ye. Ngan awas kayak tadi surga mah udah dagang bakso, saos jeung kecap. Awas buya. Nah, berkah bulan mulut mah kiai tukang ceramah serak bulan mulut.
Ori tukang serak bulan mulut, pedagang laris bulan, masya Allah, ondangan sibuk di tiap masjid tiap bulan. Nah, iya. Terus berkana kangjeng mata kalarungah hadirin Allah. Iyalah tujuan maulid anu kahiji orang syukur ka Gusti Allah. Nu kadua ya tujuan maulid anu terakhir ya, nu kadua ya. Nu kadua tujuanana ieu urang mah rumasa hirup jalma bun. Teu bisa ibadah. Tapi urang mah keukeuh, urang hayang nyambung Rasul mah jalmi bersih, urang mah jalma kot. Tapi keukeuh urang hayang nyambung jeung Nabi sanajan jalma kot. Nah, kurang terang keke, ialah aya acara seperti kieu maulidan, cek Imam Siri Sikti, tiba-tiba di aya hiji jalma datang ka di tempat maulidan, eta jalma sarua sing sabae jalmana anu datang ke tempat maulidan, maka eta jalma sarua jeung nyokot jeung menang taman surgana Allah. Geus ibu cicing dia sami keur nyokot taman surga. Masya Allah. Salat urang mah belum tentu ngasupkeun ka surga. Salat urang mah acak-acakan, Bu. Masya Allah, salat urang mah acak. Sok ayeuna urang mah hese husu teu bisa. Usolli ibu di imah, hate mah panjalan-jalan. Nu ka laut, anu ka pasar, nah atena anu ka sawah, dangukeun ku ibu ayeuna. Sok jujur bae nya. Ibu memeh salat yeuh, memeh salat moekeun pakaian. Tengah-tengah salat hujan. Jawab, inget ka pakaian tak inget ka salat. Allahu Akbar, dua rakaat berbeda. Aing tahu aing ada aing mana kondangan terjadi mana masalah. Ya teu kajo aing baju gacon. Masalah yang terjadi kondangan jadi terjadi. Nah, ingat ke sholat, ingat ke pakaian. Tuh, ingat kumaha aja orang. Mun eueuh sahabat Rasul. Imam Siri Sikti diprotes ku ulama Baghdad. Naon sababna ieu peda jelema datang ka muludan sarua jeung menang taman surga li annahu ma qasada dzalikal maudi illa li mahabbati sallallahu alaihi wasallam, karena moal pati-pati datang jelema ka tempat muludan terkecuali tertanam rasa cinta hayang ngabungkeun ka Kangjengna. Nah, naon tuh datang ka dieu? So, ayeuna lamun lain muludan jeung cinta Nabi mah mun eueuh terketuk rasa cinta jelema nek naon ka dieu? Leres. Mending di imah hees. Mending di imah ngoyos, mending di imah dagang, mending di imah anu. Kulantaran ayat tertanam rasa cinta ka Nabi, alhamdulillah ngiring hadir di dieu. Alhamdulillah. Geus urang teh ya tujuan maulid keur nyambungkeun awak urang kasa ka jalmi anu paling mulia junjunan urang Kangjengna Nabi. Sebab Kangjeng Nabi mah hadirin wasiat ketika rek maot 3 wasiatna. Hiji Rasul wasiat ummati. Coba urang deui bari dipikirkeun. Ieu Rasul pikiran beungeut tuh karena ieu. Udara atuh trong tahu tuh kuduna mah ibu kumaha kuduna engke heula ulah wudu. Alhamdulillahi rabbil Gusti nuhun Gusti abdi paparin umur panjang dongkap waktu dhuhur parinan abdi Gusti kakuatan lahir batin hoyong tiasa ngalaksanakeun salat dhuhur. Sebab abdi makhluk lemah la haula wala quwata illa bil aliyil. Masya Allah karak langsung kaca. Itu trong tapos bedugna goblok tapos kuduna ibu alhamdulillahirabbil imapan lain terang dun udah naon eta dohon teu karasa dan naon kitu kuliah dirasa-rasa jadi kamari aya dohor adzan pemuda budak kolak ngadat laki-laki karunya batu laki-laki mah mana kuari usum layangan nu adzan laki-laki aya ala salat
budak ngor imam pemuda adzan tamat-tamat asyhadu an la ilaha illallah wa akbar sekali lagi pernah saya akbar di akbar deui ayana punya ya awas ya ummati aduh Gusti kanjeng Nabi marek maut bae Jibril ayeuna junjunan ayeuna kakasih bejakeun ka Gusti Allah eta rek maut tos di tenggorokan dimulai ti puser Rasul ti dengkul keneh dicabut nyawa kanjeng Rasul Masya Allah datang kana bujar Jibril stop ayeuna Muhammad bejakeun ka Gusti Allah kumaha nasib umat kaula eta rek maut eta malaikat Jibril bu berangkat deui ka Gusti Allah cek malaikat Jibril Gusti Allah ayeuna Jibril Muhammad gak kasih anjeun nyarios kumaha cenah umatna Jibril bejakeun ka Muhammad salamet kitu umat anjeun mah berangkat deui malaikat Jibril ka kanjeng Nabi kumaha Jibril cek Rasulullah insyaallah junjunan umat anjeun mah bakal salamet ku sapaat anjeun terus Jibril tarik begitu ditarik lalaunan cek kanjeng Rasul Jibril ia dicabut nyawa nyeri amat Israel ia dicabut nyawa nyeri amat cek malaikat Israel junjunan kakasih ia abdi nyabut nyawa pang lembut-lembutna cabutan nyawa dibanding umat-umat jalma-jalma nu sajen ngan anjeun doang paling lembut nyabut nyawa cek malaikat umat cek Rasulullah Jibril limpahkeun nyerina cabutan nyawa ka kaula kabeh cukup umat kaula majaga ketika maut sakaratul maut supaya ulah ngarasakeun nyerina dicabut nyawa cek Rasul cukup kami nu nanggung nyerina cabut nyawa umat kami mah ulah ngarasakeun sebab umat kaula mah lain ahli ibadah umat kula loba doraka jadi cukup bejakeun ka Gusti Allah Israel nyerina cabutan nyawa cukup kaula nu nanggung umat kaula ulah sampai nyeri nalika jaga ketika sakaratul maut sebab eta nyerina dicabut nyawa kok Pak punten nyerina alabatan ditusuk ku pedang dicacak 1000 cacakan leungeun katuhu dicincang dicacak 1000 cacakan leungeun kenca dipotong dicacak 1000 cacakan nyerina cabutan nyawa alabatan tos kitu maka Rasul ketika sakaratul maut masih keneh ngabela ka urang ya Allah Israel bejakeun ka Gusti limpahkeun bae nyerina cabutan nyawa ka kaula cukup umat kaula mah ulah ngarasakeun nyerina cabut nyawa jaga umat kaula kabeh nu ahli ibadah nu doraka bedakeun ka ditu ka Gusti Allah Israel cukup kaula bae nu nanggung nyerina cabutan nyawa pikeun umat kaula urang kumaha lagi ka urang begitu rek maut ditinggorokan cek Rasulullah Jibril aya naon deui junjunan cek malaikat Jibril stop Israel aya naon bedakeun terakhir deui sakali ka Gusti Allah umat kula salamet moal berangkat deui Masya Allah begitu berangkat aya naon deui cenah Jibril adieu cenah ge eta Muhammad kakasih anjeun ya Allah cenah ge umat salamet moal kumaha innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim saanyana surga diharamkeun ku Gusti Allah pikeun para nabi-nabi nu sajen hatta adkhulaha sehingga kanjeng Nabi ulun bakal asup wa hurrimat 'alal umam surga bakal diharamkeun surga diharamkeun ka umat-umat nu sajen sehingga umat kanjeng Nabi heula nu bakal asup ka surga tah Muhammad cek Gusti Allah umat anjeun mah bebas sakahayang anjeun hok bae rek kumaha anjeun bae lebah dieu pala hadirin hadir ilah nu dihareukeun ku urang sehingga aya umat Rasul anu geus yakin diputus ka neraka ku malaikat neuk dibalangkeun ka neraka karena para hadirin aya tertanam rasa cinta ngagungkeun ka Rasul akhirna ditarik ku sapat Rasul teh ka neraka langsung dikasurgakeun muga-muga urang muga-muga urang muga-muga urang
Maka ibu wayahna ketika muludan mah hadiran bae ka mana bae aya ka guru jeung cager mah nah ingat hadirna hiji ulah karena barak dua ulah karena kiaina rek kiai jauh kiai deket kiai urang hadiran sebab tujuanna Kangjeng Rasulullah iyalah insyaallah para hadirin uberkahna mauludan muga urang hiji dihampura dosa dua ditetapkan iman Islam dipanjangkan umur anu barokah putra putri sing saleh tur salihah urang panjang umurna anu barokah diberi rezekina anu barokah putra putri urang didamel dzurriyyatan thayyibah sehingga urang sadaya mautna husnul khotimah pas ulah ceramah jam saparapat moga-moga aya manfaat